Padahal niat nama nyesuaikan budget tapi ari geus waktu nama aya wae kebutuhan nu kudu dibeli. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Suasana isuk-isuk anu seger kieu batur mah ditemenin secangkir kopi. Ari urang mah kalah ditemenin ku si Inces. Tuglat tigle weh bari ngamandoran. Nah, jadi kegiatan poe ayeuna mah kula kuliah heula di nu emak. Soalna tere mendekati ka waktuna. Waktu naon ye? Rencanana emang ge ngarenov imah arek mantos lebaran bulan haji. Karena kan lamun samemeh nama bakalan ambalaya moal anggeus saminggu 2 minggu heueuh. Jadi pas lebaran ambung pabalatak imah mending keneh tos lebaran wae. Tapi ngarenov oge moal kudu pepoharaan sih sabenerna mah. Cukup ngaganti luhur genteng, terus para atau lalangitana. Diganti ku plafon ame rada rapi saeutik-saeutik we nya. Da emang ayeuna teh masih keneh make bilik lalangitan parana. Terus setiap hujan teh selalu sibuk nandian ku baskom jeung ku ember euy. Sampai rapang pabalatak di setiap sudut imah. Nah, kali ini mah mudah-mudahan lancar pamaksudana, guys. Walaupun emang rada gedebak-gedebuk ku kumpulna, mulai tina kenteng, kayu, awi, plafon, terus jeung nu lain-lainna. Apalagi kan semen oge kudu sadia, karena kan tembok nate arek sakalian ditambahan luhur saeutik. Padahal niat namanya nyesuaikan budget tapi ari geus waktu nama aya wae kebutuhan nu kudu dibeli. But it's okay, no problem. Selagi masih kena diberian rezeki jeung awak sehat mah ulah kudu dibawa pusing jeung lieur heueuh. Oke lanjut. Karena kamarina teh kan loba nu nanya oge pas nuaran kayuna. Eta teh kayuna kayu naon cenah. Jadi teh kayuna sebenarnya mah kayu campuran. Aya kayu malia, aya kayu mahuni. Pokona mah anu pas dibawa sahiji balokna ugag ige gue. Mawana sampai ka ugang egang cangagag pasti kayu eta. Ngara awet jeung tahan lila sampai ka puluhan tahun. Tapi lamun misalkan kakurangan jeung kaso-kaso nama kemungkinan pakai kayu jeng-jeng oge sih. Pokona mah ieu barang gawena makin semangat karena dimandoran ku Princess Syahrini. Tuh guys, meni imut mungil kieu aing mah. Nah, sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.